Assalamualaikum. Salam. Garabut tuh. Gabut. Daripada cari cing, mending peperangan. Asina, yuk. Yuk. Orang mau terdoa ketua. Sok ketua. Maneh. Mana? Sih jadi tangan, cukup. Ayo. Ayo tuh kali itu. Yuk. Korban, gerak. Lapor komandan, kami dari kedua belah pihak ingin mengambil senjata. Saya persilakan. Bawa senjatanya. Ini untuk anak kalian. Satu lagi. Korban, gerak. Korban. Gerak. Terima kasih komandan. Siap. Ente namanya Ayo na. Ayo po, ayo. perang ayana kudu demenakeun ku arurang. Soalnya lihat, Pokoknya perang ayeuna kudu menang. Siap. Cing, geus tukang video. Jiji. oh persiapan loh di ayeuna. Si yang ngetes aing mah kepatok. Kumaha lah. Wow. Pemirsa, di sini sedang terjadi peperangan antara dua kubu anak-anak dan banyak sekali. Lihat di belakang saya. Ah, siap! Saksikan tayangan berikut ini. Oh itu tuh lawaknya baradag teh. Pokoknya itu cuma dia sekali-kali. Tangga sih benang ya. Benang. Benang kamu cici gitu. Ayo masuk, oi. Maju atuh maju. Tidak semudah itu balas. Terus maju terus. Bungsu tidak. Finish tolong. Finish tolong. Aduh, beneran aing gak nembak teh. Cukup aja balong dia mah. Kalian ngalah bau kah tuh? Bungsu tidak. Bungsu. Kiri kan? Bungsu. Lulusnya lumayan. Ya basah. Astagfirullahaladzim. Sok hareureuy di kebon. Itu nu abah ieu teh. Ulah sok
hare-hare wae babedilan main-mainan itu ieu ulah pingkeun ayeuna mah empek udah ngeus ayeuna mah bubar we mau alat naon ayeuna alat-alatna disita ku abah mana eueuh nu mau bedil eueuh nu bedog nah lamun kitu mah heuh ayeuna mah dihampura ku abah geus ulah sakali-kali deui isukan mah pageto da abah teh menang capek digalei teu paruguh nang ripuh kalau teh sing malikir saeutik